A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu jeung ari kalimah fi'il yu'rafu eta bisa dikanyahokeun naon fi'il bi qad ku qad wasini jeung kusin wasaufa jeung kusaufa wata ita'nisis sakinati jeung kute ta'nis sakinah. Wal harfu jeung ari kalimah huruf ma eta kalimah la yasluhu anu henteu pantes ma'ahu sartana emma dalilul ismi naon ciri isim wala dalilul fi'li jeung teu pantes naon ciri fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kauluhu ieu ayeuna urang bade ngabahas tentang ciri kalimah fi'il jeung ciri kalimah huruf. Anu mana urang nganyahokeun tina segi ciri mah nyaeta urang ningali tina segi zahiriyahna lafad. Jadi ciri mah urang bisa apal ku ningali lafadna di dinya aya cirina sehinggakeun apalah oh nu kitu mah kalimah fi'il. Oh anu kitu mah kalimah isim atawa kalimah huruf gitu. Nomor kahijina nyaeta urang ngabahas ciri kalimah fi'il heula. Di dia dicarioskeun bahwa cirina kalimah fi'il teh nyaeta aya 4. Hiji kaasupan ku qad, 2 kaasupan ku sin, 3 kaasupan saupa, 4 kaasupan te ta'nis sakinah. Ngan padah tina ieu ciri anu 4 teh kabagi kana 2 bagian. Hiji aya anu mustarok hartosna babarengan. 2 aya anu mukhtas tegesna tangtu atawa khusus. Nu dimaksud babarengan teh babarengan kumaha? Tegesna nama babarengan antara fi'il madi jeung fi'il mudore. Tegesna ieu ciri teh bisa asup kana fi'il madi jeung bisa asup kana fi'il mudore. Nya kitu deui nu dimaksud mukhtas atawa tangtu tegesna ieu ciri mah tangtu asupna teh ngan saukur kana fi'il madi atawa tangtu ngan saukur asup kana fi'il mudore. Mana atuh ciri kalimah fi'il anu mustarok tegesna anu sok bisa asup kana fi'il madi jeung kana fi'il mudore. Nyaeta qad. Qad bisa asup kana fi'il madi jeung bisa asup kana fi'il mudore. Anu kumaha atuh fi'il madi jeung fi'il mudore? Fi'il madi mah lamun ayeuna urang ningali tina segi zahiriyah lafad tuh sapertikeun di dieu. Di dieu lapad doroba eta teh contoh fi'il madi. Di sampingna aya lapad yadribu eta mah contoh fi'il mudore. Eta teh teu aya titikan nya aya titikan. Kayak urang titikan heula. Nah, tina segi fisik atau tina segi lafad antara fi'il madi jeung fi'il mudore bisa katingali ku urang perbedaanana. Tuh. Fi'il madi mah nyaeta anu tungtungna teh difatahkeun. Atawa fi'il madi mah nyaeta nu teu aya huruf kamudorean. Sedengkeun ayeuna fi'il mudore mah anu aya huruf kamudorean. Di dieu huruf kamudoreana iya. Anu mana huruf kamudorean teh aya 4. Bisa iya atawa ta dibaca tadribu atawa hamzah dibaca adribu atawa nun dibaca nadribu. Jadi di fi'il mudore mah aya huruf kamudorean. Terus apakah fi'il mudore eta teh sok patah? Oh sok. Ngan peda patahna fi'il mudore mah sok aya huruf anu nitah patah, tegasna nitah nasob, sehinggakeun manehanana teh dibaca fatah. Sedangkan dina fi'il madi mah patahnana teh tanpa aya nu nitah. Tuh. Jadi tama patah saumur-umur. Gitunya. Ngan pedah da terkadang patahnana ge kapan teu sakabehna fi'il madi katingali fatahna gitu. Engke dina ayeuna pelajaran fi'il madi nganyahokeun hukumna fi'il madi itu urang bisa memperdalam tentang nganyahokeun tentang hukumna fi'il madi. Nyaeta patahna fi'il madi teh terkadang aya anu katingali, terkadang aya anu henteu katingali. Kumaha situasi dan kondisi. Jadi sementara mah ayeuna mah urang nganyahokeun antara fi'il madi jeung fi'il mudore teh kieu heula be nya. Fi'il madi mah anu tungtungna teh sok difatahkeun kalawan eueuh anu nitah, ari dina fi'il mudore mah sapatah-patahnana oge nyaeta aya amil nasib anu nitah nasob. Atawa dina fi'il madi mah eueuh huruf kamudorean, dina fi'il mudore mah aya huruf kamudorean. Atawa bisa oge urang nganyahokeun tina segi makna. Ari fi'il madi mah anu maknana teh aya zaman enggeus, doroba geus neunggeul, lamun fi'il mudore mah anu maknana teh zaman keur atawa bakal. Yadribu bakal neunggeul atawa keur neunggeul. Nah, ayeuna masuk deui kana pembahasan tegasna urang teh keur ngabahas cirina kalimah fi'il nyaeta qad. Qad anu mustarok tegasna babarengan sok asup kana fi'il madi jeung sok asup kana fi'il mudore. Di dieu aya contoh tuh. Contoh asup kana fi'il madi teh dibaca qad doroba.
Contoh asup kana fiil mudore nyaeta dibaca qad yadribu. Anu pasti nama nalika aya qad pasti kalimah sabadana teh nyaeta berupa kalimah fiil. Ngan pedah di dieu pangna ayeuna dibedakeun pembahasanana tegasna ayeuna qad eta bisa kana fiil madi, bisa kana fiil mudore. Ternyata aya perbedaanana nyaeta tina segi makna. Anu mana dina nalika qad asup kana fiil madi maknana teh tahqiq atawa nguatan ngajelaskeun. Kode bahasana mah urang mah sok nyata. Qad doroba Zaidun nyata geus neunggel saha ki Zaid. Sedengkeun lamun ayeuna asup kana fiil mudore, qad eta makna teh taklil. Ari hartosna taklil mah nyaeutikeun alias terkadang. Jadi qad yadribu. Terkadang neunggel Zaidun saha ki Zaid. Iyalah ayeuna perbedaan makna qad nalika asup kana fiil madi jeung nalika asup kana fiil mudore. Nomor kaduana ciri kalimah fiil teh nyaeta aya nu mukhtas tegasna tangtu. Tangtu asup kana fiil madi, tangtu asup kana fiil mudore. Mana atuh anu tangtu asup kana fiil madi nyaeta berupa te ta'nis sakinah. Ari ta teh ta, ta'nis teh tuduh kana awewe, tuduh kana muannas, sakinah teh anu sukun. Jadi te ieu teh bentukna teh disukunkeun. Nah, sapertikeun kieu. Nu ngajadi contoh teh nyaeta lapad dorobats. Dina lapad dorobats eta teh kaasupan ku te ta'nis sakinah. Tuh aya te ieu. Te anu ayeuna disukunkeun. Anu mana fungsina ieu te teh nyaeta kan ari fiil teh pagawean. Setiap pagawean pasti aya anu migawena nyaeta fa'il. Setiap fiil pasti aya fa'il. Nah, dina nalika anu migawena awewe, maka dina kalimah fiil teh kudu dicirian. Naon atuh cirina nyaeta diasupan ku te ta'nis sakinah. Lamun lalaki mah anu boga pagaweanana sapertikeun Zaid, maka fiilna teh cukup dibaca doroba Zaidun geus neunggel ki Zaid. Tapi lamun saumpamana anu boga pagaweanna awewe sapertikeun Neng Hindun, maka dina kalimah fiil kudu mere tanda bahwa anu boga pagawean ieu teh lain lalaki tapi awewe. Naon nyaeta ku jalanan diasupan te ta'nis sakinah. Sehingga kan dibaca dorobat Hindun geus neunggel saha Neng Hindun. Eta lah fungsina te ta'nis gitu. Nah, bila mana ayeuna urang manggihan te ta'nis tegasna aya kalimah anu tungtungna aya te ta'nis, maka eta kalimah teh dijamin kalimah fiil. Sapertikeun lapad dorobas ngan fiilna fiil madi. Sabab te ta'nis sakinah mah tangtu asupna kana fiil madi. Moal mungkin aya dina fiil mudore gitu. Anu mana tentang te ta'nis ieu teh te paragi ngamuannaskeun, paragi nuduh kana awewe kitu nya, paragi nuduhkeun kana awewe. Eta teh kabagi kana dua bagian. Hiji aya te ta'nis sakinah tegasna anu disukunkeun. Kieu penulisanana. Kaduana aya nu dingaranan te ta'nis mutaharrikah. Mutaharrikah mah anu diharkatan. Kieu bentukanana teh te marbutoh. Tu te marbutoh masuk ayeuna diharkatan. Perbedaanana nyaeta asupna. Ari te ta'nis mah tadi asupna teh kalimah fiil, fiilna ge fiil madi. Lamun te ta'nis mutaharrikah mah nu diharkatan alias te marbutoh eta mah asupna teh kana kalimah isim. Nah, sapertikeun contoh muslimatun atawa sholihatun, mukminatun gitu. Jadi lamun ayeuna teu make te mah muslim, oh berarti lalaki muslim. Sholih, oh berarti jalma soleh, lalaki soleh. Tapi lamun ayeuna urang hayang ngabogaan makna awewe muslim atawa awewe soleh, eta teh kudu make ciri muannas tegasna diasupan te ta'nis mutaharrikah dina kalimah isimah. Te ta'nis anu diharkatan tegasna te marbutoh. Jadilah dibaca muslimatun atawa sholihatun. Maknana lain lalaki tapi awewe. Jadi iyalah ciri kadua tina kalimah fiil anu mukhtas, anu khusus asupna kana fiil madi nyaeta berupa te ta'nis sakinah. Oge nomor katilu jeung kaopatna teh nyaeta ciri kalimah fiil anu khusus kana fiil mudore. Mana atuh anu khusus kana fiil mudore nyaeta sin jeung saufa. Tuh, sapertikeun di dieu. Sin anu kieu atawa saufa. Jadi bila mana aya kalimah terus dimimitian ku sin, harkatna teh sa. Maka eta kalimah sabadana teh pasti kalimah fiilna fiil mudore. Atawa dimimitian ku saufa, maka kalimah nu sabada saufa pasti kalimah fiilna teh fiil mudore. Mana contona? Sapertikeun di dieu
kalla saya'lamun. Tuh dina lapad saya'lamun eta teh dimimitian ku sin, maka atuh sabada sin tegasna lapad ya'lamun eta teh kalimah fiil kalawan fiil na teh fiil mudore. Terbukti itunya da urang bisa nganyahokeun tadi kan fiil mudore teh nyata ku ayana huruf kamudorean tah pasti moal asup ieu sin kana fiil madi pasti asupna dina fiil mudore atawa nyaeta saupa. Tuh sapertikeun dibaca saufa ankihu, maka ieu lapan ankihu teh pasti kalimah fiil fiilna fiil mudore sabab aya cirina naon kaasupan saufa. Naon atuh ayeuna perbedaan antara sin jeung saupa atawa gunana ieu sin jeung saupa teh nyaeta berguna tina segi makna. Jadi sin dihadirkeun dina fiil mudore eta teh mawa makna. Saupa ge sarua eta teh mawa makna. Anu mana sin ieu ngaranna sin tanpis nya. Maknana teh nyaeta deukeut atawa tereh. Duh, nalika ayeuna urang ditanya sapertikeunana teh, "Neng iraha nikah?" Lamun seandainya urang tereh nikah, maka eta teh jawabanana teh kudu dibarengan ku sin supaya ngabogaan makna tereh. Insyaallah saankih. Insyaallah tereh nikah kami teh kaula teh. Gitu. Tapi lamun ayeuna saupa eta sabalikna tina sin. Saupa mah justru maknana teh lila atawa jauh keneh. Saupa mah sok dingaranan saupa taswibnya. Maknana teh lila keneh atawa jauh keneh. Lamun ayeuna urang ditaros, "Neng iraha nikah?" Nah lamun sekirana urang masih lami keneh nikah, maka jawabanana teh dibarengan ku saupa supaya ngabogaan makna lami keneh. Saupa anki. Masih lami keneh nikah nagen. Itu muncul bahasa urangna mah. Saufa anki. Nah iyalah ciri-ciri kalimah fiil anu opat nyaeta qad sin saupa jeung te ta'nis sakinah. Bila mana aya kalimah anu kaasupan ku salah sahiji tina anu opat eta teh pasti kalimah teh ngaranna kalimah fiil. Nomor terakhirna ayeuna urang nganyahokeun tentang ciri kalimah huruf. Sapertikeun kumaha atuh cirina kalimah huruf di dieu dicarioskeun nyaeta ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ternyata babari hayang nganyahokeun huruf mah sabab ari kalimah huruf mah adalah kalimah anu teu pantes tegas nama tara kaasupan ku ciri isim jeung tara kaasupan ku ciri fiil. Jadi kalimah huruf mah tara make tetanis, tara kaasupan alif elam, tara ditanwinan. Eta ayeuna kalimah huruf. Atawa nu paling enteng urang nganyahokeun kalimah huruf mah sabenerna mah tina segi bentuk fisikna. Nyaeta kalimah huruf mah bentukna teh minim, kurang tina 3 huruf. Antara sahuruf atawa 2 huruf babari pisan. Tuh sapertikeun ayeuna urang ningali contoh-contoh di dieu. Tah, di dieu aya contoh beberapa kalimah huruf nu digarisan eta teh kalimah huruf. Minal baiti eta teh 2 kalimah. Lapad al baiti eta mah kalimah isim sabab aya alif lam bari jer tungtung bari kaasupan huruf jer. Nya, bahkan ieu teh ngaranna teh huruf jer geus apal. Tah ieu cirina ieu kalimah huruf nyaeta minim bentukna tuh, cuman 2. Eta kalimah huruf. Nah iya lapad min, tara make alif lam dibaca almin, tara make tanwin minan minin tara kaasupan ayeuna tetanis minat tara. Kieu. Ya, jadi paling enteng mah nganyahokeun tina segi bentuk. Atawa di lapad pal ismu, itu 2 kalimah, nu kahiji fa, nu kadua al ismu. Al ismu mah kalimah isim sabab aya alif lam. Nah sedangkan fa ieu kalimah huruf. Bisa apa? Kan bentukna minim, cuman sahuruf. Pan ari kalimah isim jeung kalimah fiil mah minimal tersusun daripada 3 huruf. Lamun kurang tina 3 huruf 2 atawa sahuruf eta mah ngaranna kalimah huruf. Tuh. Atawa saperti lapan li zaidin, 2 kalimah, hiji li, 2 zaidin. Ta li eta teh kalimah huruf. Lamun zaid mah urang geus apal kalimah isimnya, pan geus dikanyahokeun dina video anu satu acana ning. Cirinana teh aya baraha ciri di dieu teh 3, hiji huruf jer, 2 tanwin, 3 jer tungtung tuh. Atawa sapertikeun dina lapad qad doroba. Nah, ieu lapad qad eta teh kalimah huruf. Kunaon? Ningali fisikna oge minim, cuman 2 huruf. Atawa dina lapad wa fi'lun. Eta teh 2 kalimah. Nah wau eta kalimah huruf, fi'lun eta kalimah isim sabab aya tanwinan. Tuh, tingali bentukna ayeuna. Kalimah huruf mah ternyata bentukna teh minim, antara sahuruf atawa 2 huruf. Wallahu alam bissawab.